Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Hari Bandung umat ulah aya nu penuh. Ngomongkeun bahasa Sunda, orang tong era ngomong bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda teh ulah sampai kagiridik ku bangsa anu lain. Bahasa naon ya kagiridik? Paceng naon kagiridik teh? Ulah sampai ka leungit, ulah sampai ka dicokot ku batur. Budaya Sunda orang memulai ke orang sadayana kusaha deui lamun lain ke urang. Kayak mun geus dicokot ku batur kakara parasea di urang mah kitu geus biasa lah. Geus biasa di urang mah. Tapi aya hiji carita. Waktu simkuring pertama kali ini ke Jakarta, simkuring kan nyawa apa Jakarta nya, da orang kampung maklum saya mah orang kampung. Can pernah ke Jakarta, can pernah ke Surabaya, kemudian ke Inggris, ke London. Cuman saya ngabaranikan diri ke Jakarta, naik lebih panjang naik prima jasa ke Kampung Rambutan. Begitu sampai Kampung Rambutan, simkuring, culang sileng, mana naik angkot naon, naik mobil naon. Ada datang duaan preman, wih, duaan preman. Jalannya, mau kemana lu bang? Kusim kurang dijawab, mau ke Cibubur bang, saya bang, mau ke Cibubur. Mau ngapain lu ke Cibubur? Cek si preman dua itu tanya. Cari-cari kerja bang, kan saya mau tas ya, ditanya. Itu nu jero itu cek bahasa Indonesia mah, itu di jero di cek bahasa Indonesia di dalam tas itu apa? Ini ada baju saya sama bekal saya. Coba lihat. Ikut dulu dibawa satu ke mana? Ke warteg. Warteg gitulah, rumah makannya warteg. Pas gitu ditanya preman teh, Kang, Bandung mah di mana? Kedek sehat. Ah, tesnya resieun da sehatnya. Da abdi oge cenah orang Garut asli nama cenah. Han ngumbara ka dieu cenah. Pas datang ka dieu jadi preman. Oh gitu. Nah, sanes kerjaan lain teu aya cenah. Bade pensiun cenah. Da kumaha can aya hidayah, padahal mah hidayah mah ngapa ge aya gitu. Mudah-mudahan anjeunna tos teng hidayah. Nah, singkat cerita, karena nyawa saya orang Sunda, diberi dahar, diberi ongkos, dititipkan ke supir ieu, ke supir angkot. Cek si preman eta teh, ini tip saudara gua mau ke Cibubur. Ternyata anu nyepang Kampung Rambutan teh orang Garut, jamina bager someah. Mun ka orang Sunda, da orang Sunda mah kabeh ge bager jeung someah. Sakitu disimkuring carita Sampurasun. Salam Hari Bandung, umat ulah aya nu pundung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.